demi emak. Teteh jadi kieu oge sasatana demi emak. Emak anu tuluy geuringan wae saprak dipangkaburkeun ku bapa. Emak anu dipikir cinta. Emak oge anu fungsi nundung. Naha atuh baheula mamet ke jurung teteh ka kota. Teu kudu inget-inget anu geus kalaru. Rina oge ngarti. Tapi Lina nyaho teh lamun dina unggal salatna. Emak teu uleh nangis ngadoakeun teteh. Maksud bapak baheula teu ini Lina. Nya. Maksud bapak aya kene mah bareng moal kajadian ieu. Tapi nah teteh poho deui naon anu jadi lantaran
Urang lepas kaya ngahajakeun. Ayeuna urang sadar. Saknyana talaga kitu teh teu leuwih dikeul kana kaayaan. Kau kasorangan. Pangeran. Pondok pikiran. Sumerah. Lebah mana terhormatna. Maneh oge. Tangtu inget keneh kana riwayat hirup maneh sorangan. Maneh anu dinyeri kesalahan. Ditilar ku indung bapak. Pamestunganana. Anak anu ukur hiji-hijina direbut tina tangan maneh. Tukang maneh ngalaman kadungsa-dungsa. Terus teuing kumaha mimitina?
Ayah hiji jalan anu bisa dipelampah pikeun ngarombah si kurang sakaligus ngaruntageun segi mata. Naon? Pilkada. Naon? Pilkada. Pilkada. Kumaha carana? Urang dukung salah sahiji calon anu engke bakal maju. Urang kumpulkeun bukti-bukti bejana kelakuan si Jumat
Kurangan naon anu ngalantaran saderek minyak teh. Kuring sapara kanca hayang ngajait nasib kabeh palacur. Kota daya manggung kudu bebas tina palacuran. Leuwih nanti eta kuring hayang ngajait nasib kabeh jalma miskin di ieu kota. Ulah kajadian deui. Aya awewe anu digebrus jadi palacur. Atawa aya jalma leutik anu katideresan. Nah, saderek teu merasa kahalangan. Saderek minangka mantan palacur. Lebah mana salahna? Hah? Lebah mana? Lebah mana? Nah, saderek apal. Naon anu nyababkeun kuring sapara kanca digebrus jadi palacur? Kamiskinan, ulah warga anu kacau, pendidikan anu handap. Kuring sapara kanca jadi palacur lantaran kapaksa. Tapi ari para pejabat ayeuna anu korupsi nah sarua deui lantaran kapaksa. Lamun kuring wae geus dianggap teu pantes, hartina loba para pejabat anu leuwih teu pantes jadi pamangku ieu nagara. Lantaran naon anu disebut lacur teh lain saukur ngalacurkeun awak sakujur, tapi sakur kelakuan ngalajur nafsu, utamana anu ngarugikeun batur. Tapi satu saderek anu ukur mantan palacur, nah saderek bakal bisa hidup memeres pasoran kamiskinan. Nah, ari pamimpin ayeuna anu meleg-meleg lain urut palacur geus bisa kitu ngungkulan kamiskinan. Nah, ari kuring urut palacur geus tangtu moal mampu ngungkulan kamiskinan. Kuring memang lain jalma anu lembok tapak genteng kadek lebah memeres kamiskinan. Tapi kuring sapara kanca anu fungsi hirup jadi palacur ngarti naon anu disebut miskin. Ngarti lamun anu miskin bakal angger miskin. Satungtung kamiskinan ukur diaradu-renyongkeun dina sidang-sidang, dina rapat-rapat. Ngarti lamun kamiskinan moal bisa direngsekeun sapanjang pamimpin jeung pajabatna korup, purah ngarampok banda nagara, tukang ngagasap duit rakyat. Hadirin haturkan. Sareatna anu ayeuna dilalajoanan ku saderek teh teu leuwih di pintonan teater. Tapi di luar ieu pintonan loba pisan kenyataan anu mimpankeun ka keadilan. Di luar ieu pintonan loba jalma-jalma anu digebrus kana jurang kamiskinan. Sarta di luar ieu pintonan loba keneh pajabat jeung aparat negara anu resep dapat sogokan, korupsi, manipulasi, jeung palajak-palajak sajana anu ngarugikeun bangsa katut negara. Najan maranehna perlempe, make seragam, make dasi, make jas, bari omongan mana ngaju langit. Tapi urang kudu yakin yen naon anu aya di satu kangen eta teh ngan hungkul kahinaan. Aya ajen sapeser anu kudu dihargaan tina diri koruptor. Sahabeul urang sok ngarasa capek. Lebah yang harapan kanyataan anu beuki jauh tina harapan. Tugas saterusna urang sok membencara api-api teu nyaho
dina emprona remen bulan malen memang mata capek. Tapi saestuna didinya kurang diuji. Pikeun mertahankeun kahormatan urang salaku manusia. Anu salahna diperdi. Pikeun ngetukeun